Didinya aya iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh iya teh statusna janten huruf lin atawa harap lin mangganya. Naon ari lin teh? Leuleus. Kumaha maksad leuleus teh? Teu aya kahesean kana letah nalika dibacana. Keur maca huruf lin mah letah teh dihandap teh digawekeun fawai wai. Tah letah teh dihandap henteu digawekeun disebat we harap lin. Sabaraha hiji harap lin teh? Aya 2 nyaeta waw sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun. Ngan harap lin terkadang jadi mad lin lamun diwaqofkeun dengan syarat sabada harap lina aya hiji huruf bari dibarisan. Di dieu sabada harap lin sabaraha huruf? Sahuruf. Di barisan teu? Di barisan. Atuh lamun diwaqofkeun bakal jadi mad lin. Lamun diwasolkeun mah fawailul lahum. Ngan lamun diwaqofkeun mah fawail. Sabab sabada harap lina aya sahuruf bari dibarisan. Lamun diwaqofkeun mah namina janten naon? Madlin. Mad teh panjang, ari lin teh leuleusnya panjangnya leuleus. Ngan maksud leuleus di dieu mah teu aya kahesean kana letah. Enggak sareng qaidahna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Al-Wipari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Basir Batam. Qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Anjana surah Al-Baqarah masih keneh ayat 78 kantun fawailul lahum. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Aya hancana kantun ayat fawailul lahum mimma katabat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun didinya aya iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu iya teh statusna janten huruf lin atawa harap lin mangganya. Naon ari lin teh? Leuleus. Kumaha maksad leuleus teh? Teu aya kahesean kana letah nalika dibacana. Keur maca huruf lin mah letah teh dihandap teh digawekeun wai tah letah teh dihandap henteu digawekeun disebat we harap lin. Sabaraha hiji harap lin teh? Aya dua nyaeta waw sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun. Ngan harap lin terkadang jadi mad lin lamun diwaqofkeun dengan syarat sabada harap lina aya hiji huruf bari dibarisan. Di dieu sabada harap lin sabaraha huruf? Sahuruf. Di barisan teu? Di barisan atuh lamun diwaqofkeun bakal jadi mad lin.